Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa tepang deui sareng musim kuring mangoleh dina dongeng Sunda anu genah mernah oge tumanina. Dangat ayeuna sim kuring bade neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda. Hanca dongeng Sunda anu janten judul Sugendon episode ka-16. Mugia ieu dongeng anu bade dibedangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pang beberah kana mana. Yeuh pemirsa, supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang dangukeun sasorengan. Kumaha jucungna ngeunaan dongeng anu janten judul Sugendon episode ka-16 teh. Yo mangga. Sok bro ayo lah ya rada lumayan ya. Mana mau ngecewakeun? Mana ieu teh mau ngecewakeun. Cek si Sugendon sempat nama teh nanya heula ka anu ayeuna jadi lawan adu jajatena. Moal sok sia. Banan bieu geus teu keuna sia paneunggeus sia teh. Cuk manehna anu make teragos anu bieu ningkahan panarajang tenggelan ti Sugendon anu teu keuna ka manehna ngomongna teh kaos kitu. Lu santai kitu mah. Tapi orang bisa rada main-main atuh ayeuna nya. Main-main kumaha sia teh goblok. Nya main-main kaos kieu nya. Sanggeus kitu Sugendon teh blesat sukuna teh gancang pisan dipake rek najongkeun kana dada anu bieu teh jebrot. Koyang ngacelong eta beunang ku tajongan si Sugendon anu bieu nyingkahan tenggelan ti si Sugendon teh gedebut. Abongan si goblok. Kabelejog goblok anjir. Ya budak ieu teh nah jadi kieu nya euy. Ceuk manehna anu make teragos bieu nu beunang tajongan si Sugendon sempat nama ya nak kerentos kitu kaos kana hate. Ngapa kudu ngagerentos segala sok bro. Aneh ya goblok. Abongan ulah abongan atuh. Nya sok atuh hampura nah ieu mah. Tukang aja. Nah kan bener teu. Cek si Sugendon nanya kitu na teh ngaliuk anu tinggal saurang deui. Anu pangjangkungna anu nolak canggeng. Aya nu ditanya ku si Sugendon teh teu nembak tapi ukur mencong sugut tutupan teh ka si Sugendon. Siapa ditanya teh lain nembak ya. Teu somea siapa. Oh jangan dieu sia prong teh gede tau. Ceuk nu bieu ditajong ku si Sugendon. Mana teh corowokan kaos kitu keuheu da atuh. Nyapelekeun pisan ka manehna. Ya sia. Gajeleng. Cirimna jadi aya 2. Luas si Sugendon. Nah jadi kieu eta 2. Ulah reuas. Kudu tenang tuh, tenang. Cek si Sugendon main teh gerentos kitu bari panonna mah nutup kalawan adu jajatena anu jireum teh ngadak-ngadak jadi 2 jeung dina kayaan narajangkeun peureupna ka arah si Sugendon. Ya sia. Mana ayeuna ya. Si Sugendon nyingkahan panarajang eta tapi bener Sugendon rada
moho main teh kalakah nyaruakeun jika teh sarua keneh kawas anu tadi anu tiluan ieu teh bener nu hiji mah plus teu beunang tapi nu hiji deui jadi hiji deui beunang pisan kana dada si Sugendon jebrot. Sugendon awakna ngoleang ngaceleng tapi henteu tarik ukur sebar meter ngan aya kan 4 meter tapi di kitu nanti ku Sugendon teh bari make tenaga lapisan ditahan bari ngajuralit ka tukang 3 kali buk cegeget si Sugendon geus nangtung deui ngacel gedeg dina tangtunganna bari masih keneh nyerengnya tuluy ngomong lumayan ya rada sing salamon justru satu narajang teh iya matuh boro goblok ya sia teu kungsi lah panona nu make tergos teh da panona mah katempo ngadang-ngadang kurung caang warna hijau gebeg Sugendon reuwas tas gitu agerem manehna teh dina kayaan jirimna tetep masih kena aya 2 gajeng eta mah gancang pisan narajang ka si Sugendon pokoknya gitu reuas oge mainan nyingkaan da nu tadi mah tenggelan sarwanana nuju tenggelan oge nu katuhu tenggelan nu kenca tenggelan ayeuna mah nu hiji tenggelan nu hiji tadongan dina kacepetan anu leuwih gancang tibatan anu saacana Sugendon untung nama nih geger ilmu ku nu ngageugeuh aki-aki anu ngageugeuh di leuweung Cipakojot eta panarajang teh teu beunang ka si Sugendon nu peureupna mah nu tenggelanna mah teu beunang tapi ieu nu tajonganna pas pisan keuna kana beunget si Sugendon plus jebrot jalik jeug si Sugendon mundur 2 lengkah bari ngaklan panona cigana teh kapereunggueunan ku taneuh masya goblok sia santen nama nyeri nya ceuk anu make tergos teh ngomong gitu nanya ke Sugendon bari nya kakak main teh Sugendon main teh mimitina cicing bari kikiceu panonna da cigana teh taneuh asup kana panonna kabereung-beungan cigana teh geus kitu Sugendon teh pok nembal ka manehna okor gitu ya nya mun mere jurus panarajang nu bener kawas kieu ya bus jirim Sugendon ngaleungit anu katempo ku nu make tergos teh ukur haseup di tempat nangtung si Sugendon nyaho-nyaho jedak jebrot jedak jebrot dak jebrak eta mah anu make tergos eta teh ngaceleng awakna kana pagar imah Sugendon ngaceleng deui ka kebon batur kerubras bedu sirahna teh ngableteug
ngageledug karena batu gede anu aya di kebon nu deket imahna si Sugendon. Nu make Taragos eta teh beunang Panarajang, runtuyan Panarajang, Tenggelan jeung Tajongan jeung tuuran ti si Sugendon. Nah gitu Panarajang mah tuh mah ukur hiji Tajongan hungkul berikut tadi jeung tukara sama tuh naon sarua jeung bodor paling ngapadengkenan hungkul hade lah maneh ieu nama lah. Cek si Sugendon bari ngacungkeun jempolna kalawan adu jejatena nu ngaceleng ka kebon batur. Nah sanajan pagar imahna si Sugendon jadi hancur oge atuh meragu awak eta nu make Taragos. Akang teraskeun ku akang cek nu make Taragos eta main teh nyempetkeun ngomong ka kitu cigana ngomong ka anu tinggal saurang deui nu nangtung nu pangjangkungna. Sanes kitu pingsan teu inget di bumi alam eta nu bieu beunang runtuyan Panarajang ti Sugendon. Pingsan deui keluar kitu sok ya hiji deui nya buru nah tunuh euy aduh geus peuting alalek marana teh lah datang ke jam sakil isuk atuh esok atau barang-barang lah nah make jeung jam sakil cek si Sugendon ngomong ka anu tinggal saurang deui nu nulak cangkeng bari nutup sukut ka Sugendon. Tekung sila sangga si Sugendon ngomong kaos gitu teh eta nu tinggal saurang deui teh nyamperkeun leumpang lalaudan bari pok ngomong olah waka digung sia jantang tuh jeung aing mah ngomongna ukur kitu lalaunan deh naon atuh cing kurang yang nanya ya mana teh grupan naon ieu teh lah grupan mana maneh teh cek si Sugendon nanya heula ka anu tinggal saurang deui Koring liman grupan si Bentar khusus dititah jang anda sasi lain tadae kanan sia teh nu salah mah tuh sia aja jeung si Roni goblok sia mah lagu tapi lah urang mah teu salah sih kumaha si lain lawan si lain hayangna aduh jajaten jeung uing sok naon sok ayeuna kagok lah edankeun jeung uing mah cek si Sugendon kitu na teh bari rada mundur udah karasa ieu beda hawatana gelar bisa teh beda ti nu opatan saacana tekung sila cebrot ngadak-ngadak si Sugendon beunang runtuyan Panarajang Tenggelan. Sugendon kaget udah bieun mainna teh henteu nempo anu di hareupeun mainna teh rek ngakajeng atau kumaha tapi nyaho-nyaho geus nalajang ka manehna nenggeukeun Panarajang beunang pisan kana beungeut kana dada jeung kana beuteungna si Sugendon. Sugendon ngaceleng tapi henteu napikeun ka ngakidebut kana taneuh mah kaburu maya teh
juralitan ka tukang bari bisi anu terakhir ieu teh grupan si Penta teh erek ngarajangkeun deui panarajangna. Hah, alah lumayan lah tuh lagi jika nanyakan aja bakal rame ya pertarungannya. Tapi kalah gitu. Wah sahur operator sana waktosna sep Pamirsa, aduh apunten pisan waktosna sep cak urang tunah heula ngeunaan sugendon dinten ayeuna. Apunten pisan karena samodaya kalepatan cariosan simkuring anu masih keneh amatiran keneh. Apunten pisan pami tengna mah ya ngan namina oge jami atuh kalepatan pasti aya. Yuk pamirsa, mugi eta dongeng anu tos dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kamu oge pangbabaraha kana mana pamirsa sadayana anu tos ngadangukeun dongeng ti simkuring. Yuk wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.